Assalamualaikum, petepang dari Desa Mulyasari YouTube channel. Alhamdulillah desa di nincak jalan ke kebon, desa di ngararis kebon. Ayeuna nuju libur tanggal merah jantan tiasa ngararis kebon heula ya Mang Sadun teh. Yuk orang ngiring ke kebon, orang ningali kumaha sih kayaan kebon dina mangsa usum halodo kieu. Pan kamari mah nalika usum hujan, usum ngecerak niresep itu di kebon teh nya hararejo pare komo umujehna pare sumedang koneng ni matak betah gitu. Pepelakan palawija cengek terong meuni salubur. Ayeuna urang tinggal kumaha kayaanana dina mangsa usum halodo. Biasa nama patani nu tatanen di wewengkon dieu upami lebet ka usum halodo teh kebona memang sok digarungkeun teu dipelakana naon kumargi memang teu aya cai ngan satu acan bener-bener digarungkeun misalnya pamitos beres panen huma pare huma sok dilajengkeun kana melak kacang hejo. Tah eta dipayeun nu katingal guyubud hejo nya. Tah nu ieu tah ieu. Tah eta teh pelak kacang hejo. Nya abdi ge sami si melak kacang hejo. Ayeuna ka kebon teh bade ningal pelak kacang hejo nah tos kembangan atanapi teh acan. Yuk urang dilanjut deui perjalanannya. Alhamdulillah antukna anjog oge ka kebon Mang Sadun. Tuh itu saung Mang Sadunnya. Tinggal tiasa katinggal usum halodo oge mah kebon teh ngajejembrung ku rupa-rupaning jukut. Jadi nu ieu mah teh dipelakan kacang hejo. Bake kok ieu tinggal segala rupaning tangkal jararadi ngabalaan. Tapi biasa nama sok sanaos bala gege nalika usum halodona memujihna kencang si juku teh paraeh gadaring paraeh solokan tak biasa nama mal bisa di papai kelempang gitu udah banjir aneh nama terus mimiti rarootnya cisolokan ge taya kobak kanggo abdi mah kobak paninengan kobak paninengan. Jadi dina konten Martani petualangan Martani aya hiji konten nu nganggo tempat lokasi nanti di dieu Mang Sadun sareng Martani maledogan cai kobak ku taneuh kitu nya. Mangga bilih teu acan ningal kontenna langsung wae dijugjug ka channel YouTube petualangan Martani. Hanya kali teh alem nya. Aya kahoyong mah dugi ka santen kitu di kebon teh. Wargi mumpung libur, mumpung tanggal merah, ada luas dari nih di kebun. Ayeuna jadi mang kunaon sejarah ke kebun ini mah. Aya naros gitu ke amang. Nah, jadi amang teh ayeuna mah memang tos di anas ailiren mah itu kota tanennya udah mau di lianan da eta mah emang jalan hirup amang, oi kemana tuh jalan hirup? Kembang mede, ieu teh kapungkur kantos kembangan, namun
kembang nanti sedayana garing malih mah sarang pang-pang nu kembangan lagi garing tah nembe ayeuna kembangan deui jadi 3 tahun lah ngantosan ti kembangan ka kembangan deui teh 2 tahun burung teh kembangan wae ya. Mudah-mudahan uteun ayeuna mah ieu si tangkal mede ieu kembangna jadi buahnya. Duh asa sono itu ngarejak mede dicoelkeun kana gula bodas. Seger gitu kesat jeung amis teh komo di ladaan mah. Ieu tangkal turubuk. Oke namang sakantenan bade panen turubuk oge nyantu panen seueur sih. Panen tipis seueur bahasa zaman now teh mah itu. Tak iya kebon jahe teh anu amang teh kaurus sama sekali kumargi memang. Di satu tasna beresna panen biasanya amang ngurus kebonnya ngurus palawija sesa-sesa cengek cabe nu tinggalan di kebon. Tapi kulantaran amang sama sekali teu gaduh waktu kanggo ngurus kebon. Jadi ka kebon teh mung seminggu sakali. Ya tapi sok sanaos kitu kebonna moal dikantunkeun kitu nya. Bakal dilongokan wae diurus sok sanaos waktosna ngan seminggu sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Taya saung amang sok mondok moek ngendong di dieu 4 tahun lilana itu oge si Martani sok dibawa ku amang milu ngendong di dieu itu di loteng di lantai 2 nya kan pada tahun kamari mah yang make tenda cenah jadi di tenda di handap ieu lamun dalahar dina balai ieu ari ditu biwati ngeprak ke kolah ngaliwat ngaharcai segala rupa di dinya aslina asa ngarakacak ieu teh itu nya ningali kebon nu kapungkur unggal poe di teang unggal poe diriksa ayeuna nya ayeuna mah kaluli-luli gitu kan di teangan saminggu sakali bari jeung eta ge lamun sempat sakumaha biasa satu acan katakar kitikir kaditu kadieu mangsadun bade ngadamel heula ci kopi ameh teh letot